Ari ece kunaon ngan gugut turut wae ta tadi. Teuing atuh ieu teh asa rarateul. Bajuna merang meureun. Hampir aku anyar ngaganti. Berarti nyeuseuhna eta mah teu bersih. Lalawora make nyebutkeun teu bersih. Eta ning ararateul kitu jiga pelakor. Kurang kumaha nyeuseuna ge make sabun mahal. Sabun seuseuna oge anu osok dipake ku sarukan. Naon? Sahrukan mah lamun nyeuseuh make sabun ganu. Ah, cek saha ieu teh? Cek lulurna. Kan aya orang Cibaduyut. Paling ge ece mah mesin cucina anu kotor. Ah, piraku. Kan mesin cuci teh tukang nyeuseum. Piraku teh bisa ngumbah sorangan. Nya teu bisa atuh. Mesin cuci ge kudu dimandian. Ah, rarieueuh aing ngumbahna oge. Make kudu riweuh. Ngumbah mesin cuci mah babari ece. Pan aya Uniclean. Anu bisa ngabersihkeun mesin cuci dari segala macam kakotor dan juga dosa hirup. Kumaha carana? Gampang. Pertama, eurihkeun secukupnya serbuk Uniclean kana jero tabung mesin cuci. Tuluy tambahkeun 3-5 liter cai, pikeun ngalarutkeun serbuk Uniclean. Kemudian hurungkan mesin cuci selama 15 menit. Terus tambahan deui caina nepi ka pinuh dan hurungin kembali. Setelah itu antepkeun mesin cuci selama 10-15 menit. Tuh, tempo caina tepi ka kotor kitu. Kemudian piceun cainya. Terakhir, untuk membersihkan kokotor yang namblek, siram tabung mesin cucinya agar kokotornya terbawa valid. Tah, iya hasilnya. Ah, heran sekali kan? Seperti tarang si eta. Dengan Uniclean, kokotor yang singsar lapun bisa bersih seketika. Nya gampang. Nyaho atuh. Berkat Uniclean, semua pekerjaan jadi terasa babari.